Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggak. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, dalam Bandung HM Dadang Supriyatna kalih Wakilna Haji Sahrul Gunawan, oge rengrengan OPD sanesna, ngiring ngariung dina acara riung mumpulung, nialing milangkala kamerdekaan RI nu ke-77, di wewengkon Kabupaten Bandung, lumangsung di Gedong Muhammad Toha, Komplek Pamarentah Kabupaten di Soreang, dina dinten Rebo, ping 17 Agustus 2022. Acara riung mumpulung teh, mangrupi momen ngumpul, oge minangka sarana apresiasi kanggo sagala rupi pihak, nu ngagaduhan prestasi kalayan dinilai tos maparin kontribusi ageng kanggo Kabupaten Bandung. Acara dikawitan ku nongton video, sababaraha bagean tina hasil nyuprih prestasi misi sareng visi Bandung Bedas, nu ngabuktoskeun wirehna pamarentah Kabupaten Bandung teh, sakitu merhatoskeun pisan ka rahayatna. Rahayat Kabupaten Bandung reueus kana sababaraha prestasi sareng pangajen nu dihontal ku dalem Bandung, boh di tingkat Jawa Barat boh di tingkat pusat. Tina kasuksesan eta ngabuktoskeun wireh dalem Bandung HM Dadang Supriyatna teh teu kinten nitenan kana pasualan atanapi perhatosan pisan ka rahayatna. Dina biantarana, dalam Bandung HM Dadang Supriyatna, umajak kasadaya komponen pangwangunan daerah, kanggo ngahiji, ngarojong rancana ageng kanggo ngaenggalkeun pangwangunan, kalayan komitmen, gawe nu rancage, inovasi tur kreativitas. Hayu urang tingkatkeun sinergi ka arah Kabupaten Bandung nu bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis sareng sejahtera. Dina kasempetan eta, dalam Bandung nu disarengan Komisaris Utama PT CBS Joko Sutarjo SE, Komisaris Utama BPRKS, Uben Yunara SHMH, mintonkeun kaparigelana, dina ngawi salasawios lagu nu nuju ngajomantara. Sadaya OPD, anggota Paskibra sareng para tamu uleman, sadaya ngiring jabung tumalapung, nyarengan dalam Bandung nu nuju ngawi, kalayan suanten halimpuna. Dina rohangan runtuyan kagiatan riung mumpulung, dalam Bandung nu dalit di Gentra Kang DS, nalika ditepangan ku juru warta ti balabar kawat burinyai mitutur, nalika urang ngawitan ngaraos, kumaha endahna, mi eling kamerdekaan, waketos eta pisan, urang teh sok pisan ngahihilapkeun, tina kahoyongna para pajuang nu teu acan kacumponan. Tugas urang ngawujudkeun nana, ku kasadaran wireh urang teh generasi panerusna, nu baris teras misian kamerdikaan Indonesia. Sakitu kapihatur ti wewengkon Langit Soreang Kabupaten Bandung, juru warta balabar kawat burinyai nu ngajomantara, ngabewara.